Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiwari Mang Dedi atuh baris neruskeun hanca carita dina judul carita Jawara ti Kuburan karangan Kiliksa. Nu ayeuna baris ditarata sebagian anu ka-16. Sumangga para pamirsa kiwari urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan carita Jawara ti Kuburan. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian ke-15 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa nabadarikeun kaayaan tilu wanoja sakembaran tenepi mojang sakembaran nu harita nulungan si Ejrod anu ngaguling dina jurang telonya. Walatan dibeperik nyatana kujang banara. Kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kaayaan alam ti beurang di wewengkon pagunungan. Manuk-manuk recet di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam harita di hiji pasir atanapi pagunungan. Breh aya tilu tangtungan wanoja laluncatan ting saryet nulungan hiji tangtungan jalma nu katalah si Ejrod. Malah teh kungsi lela oge geus digolerkeun eta si Ejrod teh dina taneuh. Teu eling keneh jigana si Ejrod teh atuh pok mila bari neuteup ka lanceukna anu katalah tina tumanya. Saha ieu teh, Cek? Cenah ceuk mila ngamitian ngomong bari jeung neuteup deh ka lanceukna sarta ngareret ka si Ejrod anu mah digetih jeung taneuh. Coge tuh wawu itu tapi teu kudu susah sok darada sok ku bajuna. Lamun murid nini guru tangtu aya tanda-tandana sok. Jawab si Cika alias Tina bari jeung nunjuk kana awak si Ejrod. Mangga, Cek. Jawabna atuh mila pondok kituna teh bari jeung ngalaksanakeun parentah lanceukna terus ngodokan saku baju si Ejrod. Anak gorehel teh manggih batu ali tetela nu tiluan geus pada apal pisan kana eta tanda. Atuh pok lanceukna nyatana Tina ngomong deui. Tetela si Ejrod itu. Untung orang kabur ini. Lamun henteu, si Ejrod bakal hancur ti beubeut kana batu nu sareukeut. Sok beungkeun gina. Engke lamun geus eling urang tanya. Ceuk Tina marentah ka si bungsu nyatana gina. Pok gina ngajawab giat pisan. Mangga, Cek. Jawab na Tina bari giap kena dada si Ejrod tetela aya keneh keketegan jantung. Ngan geus lemah pisan. Sanggeus kitu ku siwal atuh gina teh ngaluarkeun bungkusan leutik tina sakuna. Terus atuh diasongkeun kana liang irungna si Ejrod. Teu lila. Berkes si Ejrod bersin. Kulisik lalaunan. Nutiluan tingarenghap narik napas panjang. Ari si bungsu nyatana gina geus ngabaku jigana. Sabab katara jiga geus ahli dina ngubaran. Dina ngubaran anu teu eling.
Heuleut sawatara waktu berai panon si Ejrod beuntak menilayu juga anu ripuh pisan. Sanggis nempok si Ejrod beuntak, si Cikal nyatana tina jeung mila nu panangah bukgek dariu gigireun si Ejrod. Pok tina nanya ka Gina. Bisa ditanya acan Gina? Acan ce. Kan cenah eling pisan. Jika nama lelamutanana cen karumbul kabeh ce. Si Ejrod teh moal salatas tarung ya. Cek Gina berjengret ngareret kalancekna. Geus kitu mah ceuk tiluanana anu ngomong. Sararea nungguan si Ejrod kalawan sabar. Sanggis seliwat kira-kira 10 menit ti harita. Prakes deui si Ejrod bersieun. Terus muringis jika nu ngarasa nyeri. Telila pok si Ejrod ngomong kitu ge lalaunan meh-mehan teh kadenge. Noman nada menisan aduh awas ya banara. Cek si Ejrod beri cungar cengir huntuti peberakat jika namah nahan kanyeri. Ari nutiluan barang ngadengi hiji ngaran teh meniting lalanjung. Terus silih reret pok Mila alias si bungsu ngomong. Banara. Saha banara teh ce? Musuh si Ejrod gitu? Cek si bungsu bari ngareret ka si Cikal atuh pok. Nu ditanya ngajawab. Pasti kena kitu teh. Tapi kayak sabar heula. Urang tanyakeun ka si Ejrod. Jawab si Cikal bari jeung neuteup kana beungeut si Ejrod anu bias konias lir maye. Di mana ya? Si Ejrod ngomong deui lalaunan. Ari panon mah gular gerel kanu tiluan. Aya di pasir belang ieu teh. Ari anjeun saha? Cek tina nyoba-nyoba nanya ka si Ejrod, manehna perlu katelangan ti si Ejrod. Ditanya kitu si Ejrod can wah ka ngajawab. Kelakah rumah jika nu capek. Sandes muringis kakara si Ejrod ngajawab pananya tina. Malan kunina Ejrod. Cek si Ejrod bari panuna mureleng kanu nanya. Sedangkeun si Cikal alias tina menikeun kabungahin pok harita. Syukur atuh ari kitu mah. Tak ayeuna kuring rek nanya ari banara teh saha? Geuning tadi anjeun nyebut ngaran banara. Sok jawab sing jujur. Bisi anjeun teh nyaho ulah teh si kembar tilu nu ngahajakeun neangan anjeun. Tina sakalian nerangkeun dirina. Maksudna masangkan si Ejrod ngarasa tenang hatena jeung bisa ngomong kelawan lancar. Sabab anu diperlukeunana oge keteranganana. Kamar tilu. Syukur kula bunga. Tembung jeung anjeun. Ari si banara teh dada kula panas. Cek si Ejrod ngomong nak regheureun heula bari jeung cungar cengir. Malah panona oge reupeurem jiga anu ngarasa kin kanyeri. Ari nu tiluan teh ngarenghap narik napas panjang. Tapi eueuh nu ngomong. Sanggeus sadalila pok si Ejrod nuluykeun hanca omongan tadi. Manara teh anakna Mbah Imung anu dipodaran ku kula jeung batur kula nu duaan. Manehna ngajak rek nyangan kula jeung nini guru. Maksudna rek malaspati ka urang. Tapi hanya ka kula eleh ku manehna. Malah si Bira jeung adina ge si Boso geus paragat nyawana ku si Banara. Tah sak aduh sabar kula ya. Capek nyeri aduh. Cek si Ejrod bari jeung reupeurem deui.
Atuh si Cikal alias Tina jenggina panengah katut mila si bungsu gawena arunggut-unggutan tandana ngarti. Sanggeus si Ejrod katempo rada tenang pok harita. Tina tumanya deui. Syukur Ejrod, anjeun geus ngadongengkeun geus nerangkeun ka kula. Jadi musuh teh ayeuna mah geus yakin ngan hanya kalkulasian nyaho tak kasih banara teh. Tapi isuk jaganing geto mah tangtu kapanggih. Saterusna, ari anjeun kongsi tepung jeung guru atau henteu? Tina nanya beri melong ka si Ejrod. Mana? Mana? Gura kongsi tepung malah mah diparentah kudu nuduhkeun jalan ke Kalapanunggal. Pikeun newak si Barati bodai. Tapi upload dongeng Mang Dedi izin ajakna atuh. kula Minimal kepegat bebeja ka Banten ahli warisna. Kursi bandara. Asal upload Aduh, dadang panas. Cek si Ejrod berjeng ti papereket nahan ka nyeri. Beungit anu tadi pias rubah jadi semu biru. Bibir gentul semu garing. Sing sabar Ejrod. Sok sebutkeun jalan ka Kalapanunggal teh. Kabelah kaler. Kabelah kaler. Papayu pasir ieu. Bakal magi jalan gede. Ngan memang rada jauh. Moal tepi sapoe sapeting. Jangan sorangan. Ulah moal bisa nganter. Aduh, ampun. Dada panas semuanya. Tobat panas kemar. Iya kula mah. Aya non Ejrod? Heh? Cek Tina rada gugup sabab si Ejrod katara beki nipu. Pok si Ejrod ngajawab kitu dipegat-pegat. Kula teu kuat. Aduh panas sama balaskeun si Banara. Ulah dihirupan motaran pe sanggupan dawa nda kemar. Sanggup Ejrod. Keun tanggung jawab kuring eta mah. Jawab Tina tegas pisan. Sanajan geus kawentar jawara nu taya ras-rasan oge Tina jeung baturna nu duaan alias adi-adina. Ari nempo kayaan si Ejrod kitu mah cipanuna teh burung ngarencrong. Ari si Ejrod pok deui harita. Yo guru. Kula bunga piloloyan kemar. Piloloyan. Si Ejrod ceklek ngalipaskeun nyawa. Ulahe kulapes sirahna ngulapes kagigir awakna ngalungsar jadi babatang. Sakedapan masih kembar anu tilu teting haruleng tepuguh rampa. Panon maroroho kana layun si Ejrod anu ngajoprak semu kembung. Sabab bareuh uruti guling tina gawir teh. Kacapi jeung manuk. Sanggeusna rada lila si gembar tilu sadar. Jung si Cikal nyatana tina cengkat. Red kapanengah nu katelah gina. Jeung red deui Kamila alias si bungsu pok ngomong rada dumadedak. Milah dina. Zaman udara erep kurang teh kelakah geus palastra. Jadi korban musuh urang. Taku kituna ayeuna mah kapaksa urang teu beureun. Kudu indi tiluan. Kalayan kudu ngatog
dak teh nyaho jalan anu pasti. Ada mayuk urang ngagali kuburan si Ejrod urang kuburkeun ngan kade poho batu ari nu aya dina saku si Ejrod kudu dicokot heula pikeun disotorkeun ka nini guru. Yuk urang laksanakeun. Ayo ce. Gina jeung Mila harita keneh ngomong nyebut hayu meh bareng. Nya sanggeus kitu mah tol badi pamolah. Terus celuanana digarawe ngagalitan keur ngubur si Ejrod anu geus jadi layon. Tilu bedog nu paranyang brus-bras kadatan bangun hipu jeung babari. Atuh ngagalitan teh teu lila. Samemeh beurang kaganti kualam peuting oge si Ejrod mah geus beres dikubur. Sanggeus sagalana kawilang tarap ti mebring atuh si kembar tilu arindit deui. Maksudna mah deuk neangan lembut nu katelah kalapa nunggal. Engke saterusna deuk nyang kalak nyerat manah. Bareng jeung arinditna nu tiluan raketek itu reup kaayaan alam jadi poe. Mata poe geus sumurup tonggeret disereang di sarada dipapaesan ku sora anjing pating cungung. Malahan mah aya kadenge aya anjing ajag nu babaung. Jiga nu ngahaja ngajajabkeun tilu jalma jarahat anu deuk marek ngasa papadaning manusa. Manuk koreak jeung ungkut-ungkut rean di sarada. Estuning mata kelewang, cicir cari cangkas patembalan. Malah sakapeung masok kadeng ni si raja leuweung anu gagauran estuning mata kukurayeun. Kasubri para wargi, urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Urang kocapkeun geus 2 poe weh kaliwat. Si kembar tilu terus-terusan lumampah dengan lembur nu katelah kalapa nunggal. Unggal jalan anu kaparengan papanggih di jalan sok ditanya, dipentak kateranganana ngeunaan lembur kalapa nunggal. Kulantaran terus-terusan tatanya nya nu akhirna masih kembar tilu teh bisa tepi kan dijunjung. Malah dina hiji poe geus aya di sisi lembur kelapa nunggal. Reg atuh si kembar tilu teh areureun heula terus tingkoloyong ka handapeun kang kakai anu kawilang ieu. Teu lila atuh. Mila ngamimitian ngomong, Cece, horeng babari genyangan yang lembur kelapa nunggal teh. Takara oge 2 poe katilu ayeuna geus kapanggih. Arek kumaha lampas saterusna urang teh ce. Mila harita beri nyusutan kesang anu ngucur dina beheungna. Ari lanceukna nu katelah tina nya kitu deui atuh gina silih reret. Nyeh duana sariri teu lila pok atuh si Cika ngajawab. Ih, ari Mila. Piraku sakit oge capek sageus tadi disebut babari. Neangan nepikeun ka 3 poe mah lain babari atuh. Tapi geus kaasup kana hese. Para nenek kitukeun bae lah, geus kapanggih ieu. Tang tua ayeuna mah moal salah deui. Nu disebut lembur kalapa nunggal teh nya ieu meureunan. Ari saterusna urang teh kudu mikir. Pikeun neangan pijalaneun supaya bisa nipu ka malati bodas. Cik sok malikir kadinya kudu kumaha carana. Hah? Cek si Cika bari jeung ngareret ka adi-adina. Leng atuh 2 adina pating haruleng. Lantaran can boga ilham. San bisa dalila pok si panengah nyata nagina ngomong. Cetina, naon? Ari tadi cek tukang warung di paguron si Sutara teh cenah aya nu ngaran Banara. Hiji jajakan nu gandang tur sembada. Tapi sifatna sopan jeung handap asor. Nah Banara-Banara nu aya di dieu teh sarua jeung Banara anu maehan si Ejrod atawa lain nya cenah. Cekinah bari jeung nutup kalancikna. Leng atuh tina tengah uleng. Manehna mikiran hiji ngaran anu disebutan ku adina bieu. Malah ras inget kana ngaran anu sebut si Ejrod. Sanggeus sadalila pok tina harita. Keke heula. Jika nama eta ngaran teh bisa dipake alat ku urang. Tapi urang kudu yakin heula ya.
Nah benar teh bener-bener muridna si Sutara atau lain? Ulah seerting emutan atuh ce. Mending orang babaladogan we lah. Sogan we atuh aya nu kena. Dari kudu nalung ti ka paguron si Sutara malila. Pagawe lain pagawean enteng-enteng atuh. Gitu? Cek gina bangun anu hoream mikir. Kumaha maksud gina? Cik jelaskeun kalian atuh. Cek tina atuh berjeng rada karung. Lantaran encan ngartieun kana maksud adina nu katalah gina. Kieu ce. Urang teh sabisa-bisa kudu nangan hiji jelema. Terus ku urang parentah. Sangkan asup ka paguron si Sutara. Terus anu saterusna eta jalma titah supaya ngebejakeun yang banara menang kacelakaan gitu ayeuna ge aya di hiji tempat gitu tah kulantaran gitu sugan we si Malati Bodas teh bakal keluar sarta bakal luntat ti pagoron gitu maksud abdi mah ce. Ari maneh dina kumaha lamun anu keluar lain si Malati Bodas. Cek tina bari jeung neuteub ka gina. Pok si panengah harita ngajawab deui. Gampang atuh ce. Bejakeun we musuh banara teh jelema gagah gitu. Lamun lain ku si Malati Bodas moal talu. Tak ku jalan kitu tangtu. Si Malati Bodas bakal keluar kulila mah. Si Cikal keukeuh can ngarasa yakin. Cece mah. Ulah lebatin ka hariwang atuh ce. Apaan ngaranna oge atuh babaledogan. Kumaha engke we atuh? Cisok ce jawab heula. Tak satuju atau teu? Cek gina bangun jengkel. Sabab lanceukna nyatana si Cikal tina loba pisan pananya jeung ka hariwang. Lamun kitu mah satuju atuh. Yuk, urang cobaan gitu ge. Sugan we aya hasilna. Tapi kudu kumaha neangan jelemana ieu. Cicing atuh jadi heula. Lamun aya jelema anu ngaliwat, urang pegat, terus urang papatan. Lamun perlu bere duit sing loba teh. Dari nempo duit mah moal loba pikir jelema teh. Kitu we ce. Satuju teu? Tah, alus kitu mah. Benar kitu ge lah. Cek si Cikal alias dina bari jeung rada teret nempuan ka jalan. Sugan jeung sugan we aya jelema nu ngaliwat ka lebah dinya. Nya sanggeus kitu mah jeb tiluanana jararem teh. Dasar geus kitu kudu nate kung selila lar aya nu ngaliwat. Hiji lalaki anu umurna geus tengah tubuh. Manehna limpang salse pisan jigana matas di sawah atawa ti kebon. Sanggeus tepi ka pelebah si kemar tilu gero atuh gina harita. Ngageroan eta bapa-bapa. Bapak, antosan cakedap. Abdi aya peryogi. Cek gina beri jengjung nangtung. Terus limpang lalaunan ngadeukeutan ka eta lalaki. Anu harita keur ngaraneg sarta ngalieu ka si kemar tilu. Ngaranna ge lalaki ngajan geus kolot ge ih. Nenjo anu aralus wetoweh we lok-lokan ti korona. Pok lalaki ngajawab semu kaget. Allah, daya pikir sanaon neng. Mangga enggak carioskeun. Cek eta lalaki bari jeung neuteub ka gina. Anu harita nyamperkeun terus atuh ningali kanu duaan. Dipikir-pikir bet sarua kereutan beungeutna teh. Hatur nuhun Bapak. Nanging kumaha? Periogina ge rada seueur Bapak. Kinten-kintena upami calikeula sakadap. Tiasan teu Pak? Cek gina menilantong ngomongna teh rengkuh tandaning hormat jiga nu heueuh. Atuh geus kitu mah eta lalaki teh teu loba dimikir geul maresep atuh deuketan jeung nu geulis. Koloyong ngadeuketan ka sing kemar tilu. Palahak pelohok keret ka ditu keret ka dieu. Meni sarua bangetna. Kitu cek geurentes eta si bapa-bapa. Sabot kitu seleuneu atuh harita si Cikal. Jenengan Bapak saha Pak? Cek tina meni tereugeus da memang adatna kitu. Wasta emang mah pun alimin. Bade aya pikir sanaon neng. Cek eta jalma bari melong ka tina. Ret kitu kanu duaan deui keukeuh we. Eta lalaki anu katarah alimin teh teu ngarti eta beungeut meni sarua.
Padahal mah memang sarua ge atuda eta teh tilu tangtungan wanoja sakembaran. Oh, Pak Alimin, hatur nuhun atunya penya. Kieu maksud abdi teh, Pak. Abdi teh kawitna ti hiji tempat anu kalintang pisan tebihna. Dupi dongkap ka dieu teh ngahajab pisan, Bapak. Maksudna beda milari paguron anu dipimpin ku Mama Sutara. Nanging saparantos dipilari saminggu lamina teu acan kapenak bae. Aku margi kitu Pak Alimin, abdi teh kalintang bingungna. Margi awak perantos carape, bakal perantos ipis, sedangkan kapriyogian kalintang pentingna. Yumun. Kulantaran kitu Bapak Alimin, manawi Bapak tiasa masihan terang abdi. Nah di mana atuh pagurona Mama Sutara teh? Dupi Bapak uninga atana pinter. Ceuk tina bari jeung neuteup ka Bapak Alimin. Manehna kapaksa ngabohong pikeun ngayakinkeun ka Alimin. Atuh Pak Alimin teh mending ngaranjung pok ngajawab deui. Heula Neng. Dupi anu dipilari teh paguron naon? Paguron silat Bapak. Anu pernahna dilemur kalapanunggal. Oh, gampil acun atuh. Mangga atuh kupun emang dijajabkeun dah. Parantos cakat teh dieu mah. Oh, hatur nuhun Bapak. Nanging abdi teh izin bade ngadeuheusan ka Mama Sutara teh. Margi abdi mah rumoh Jamilaib. Atuh sajabi ti kitu abdi mah mung katitipan carios sungkul. Janten upami Bapak karasa nulungan ka abdi, pangdugikeun ka kersana ajengan, kumaha kerasa Bapak? Ceuk tina bari jeung ngalangis. Pura-pura nu bingung ngarah dibikarunya ku Pak Alimin. Atuh Pak Alimin teh meuni colohok pok harita. Nah kumaha kitu Neng? Katitipan saur ti saha sareng kedah ka saha ngadugikeunana? Ceuk Pak Alimin bari jeung melong ka tina. Nempo polah Pak Alimin kitu tina menibungaheun pok harita. Ti hiji tangtungan jajaka kanggo ka hiji mojang. Upload dongeng Mang Dedi Dupi anu jajaka jenengan teh Banara. Bebeja ka ahli warisna. Banara. Ulah asal Dupi jenengan si mojang teh sok katalana mah malati bodas. Kitu saur Kang Banara teh. Kumaha tiasa nulungan ka abdi Bapak? Ceuk tina bangun teu sabar. Ari Bapak Alimin cerwaka nyebut sanggup lah pok tumanya deui. Dupi carios anu kedah didugikeun teh naon Neng? Kieu Bapak. Saur jajakan nu jenengan Banara. Anjeunna teh mundut senjata pitulung jalaran anjeunna mendak bahaya nuju ngalawanan hiji jalmi anu kalintang gagah rongkahna. Dupi ayeuna Banara teh ayana di Gunung Bengkok. Kitu sauna teh Pak. Kumaha kahartos? Ceuk tina bari melong ka Pak Alimin. Oh kitunya teu aya pamenganana ari kanggo Bapak mah. Nanging bili Neng malati parantos naroskeun maksad teh ti saha-sahana. Pun Bapak kenging wartos kumaha nyariosna Neng. Sareng deui saha nu jenengan Neng teh atuh? Ceuk Bapak Alimin bangun nu ngarasa kaget. Malah harita keneh hatena ngadadak ting sareset ting saredet. Pok tina harita. Gampil tuh Pak. Saurkeun we tinu ngalangkung we kitu. Da abdi oge pamit hawatos mah moal ka dieu. Margi abdi oge gaduh kapriyogian sanes Bapak. Oh kitunya mah ngatuh Neng permios Neng. Ceuk Bapak Alimin bari ngaleos. Tapi dipegat kutina semua anu rusuh. Kakek heula Pak heula. Ieu kanggo meser bako hatur lumayan. Ceuk tina bari song mikeun duit dikeupeulkeun ka Pak Alimin. Mimitina mah Pak Alimin nolak. Tapi kulantaran setengah dipaksa atuhnya kapaksa we ditarima. Bes kitu mah leos Pak Alimin indit. Ninggalkeun si kembar tilu anu ting sarengeh serileutik. Baung anu ngarasa sugema. Sanggeusna Pak Alimin jauh gek tina diuk deui pok harita.
beres tadi adi. Kudu kumaha urang saterusna ya. Cik barantuan mikir gina, Mila. Cek tina beri ngareret ka adi-adina. Pok gina harita. Ada maki ya cek. Kulantaran kasih malati mah tugas aya anu ngabejaan. Urang mah tinggal nunggu we hasilna. Tapi urangnya mongkeun diri. Lamun bisa menyumput bari jeung ngalingakeun si malati bodas. Lamun si malati bodas geus kaluar, ku urang kudu dituturkeun ti kajauhan. Sarta talingakeun sakabeh gerak-gerikna. Kitu tah cek pamikir abdi mah cek. Cek gina alias panengah. Ngajukeun diusul jika nama utekna rada encer. Bener pisan gina. Yuk atuh orangnya rumput tuh di ditu tuh handapeun rumput cau. Sugana moal kaping ku kapanggih ku si malati bodas. Yuk atuh orang ini bisi si malati datang manten. Cek tina berjengjung nangtung pangheulana. Malah gina jeung Mila oge jung narangtung terus salempang muru kana panyumputanana. Telila atuh harita sanggeus tarepi kana dapuran cau tiluanana tingkat tayep kanu buni. Jep teu kadenge nu ngomong. Si kembar tilu taki-taki nalingakeun malati bodas. Heuleut sawatara waktu di jalan aya nu leumpang hiji tantungan mojang dituturkeun ku dua lalaki. Horeng si mana horeng nyidat manah jeung si Radia katut Bapak Alimin. Barang geus tepi kaurut eureuna si kembar tilu reg atuh rat manah ngaradeg heula. Red ka Pak Alimin pok nyerat manah sasaurang. Mang Alimin, di mana tadi patepang sareng anu tiluan teh? Geuning ayeuna kamarana nya. Cek nyerat manah bari jeung neuteub ka Pak Alimin. Tadi mah di dieu Neng, nanging duka kemarana ayeuna mah. Jawab Bapak Alimin bari jeung nunjuk ka sisi jalan. Terus panona rada teret jiga aya beteangan. Ari nyerat manah pok harita. Hanya ka atuh Bapak emang kamarana atuh aranjeunna teh nya. Eta kuring mah penasaran Kang Banara teh. Di mana anu sabenerna? Eta jelas atuh ari nganuduhkeun ka Gunung Bengkok Bungkul mah. Sumohon nanging kumaha atuh Neng da. Teterang Mang oge. Magi teu kantos tataros deui pun Mang teh. Malah mah ditaroskeun jenenganana oge teu nyaurkeun anjeunna teh. Salajengna kumaha tuh Neng, mangawe nyangakeun kan Neng ayeuna mah. Cek Mang Alimin bari jeung neuteub ka rat manah. Lang jerat manah mikir heula atuh cep sajongjongan mah jarempe. Malah si Radia gegek diuk dina batu. Sanggeus sadalila pok nyerat manah harita. Anu maki watu mangnya. Mang Alimin mah mangga bae gerah mulih deui nya. Ari abdi sareng pun Radia bade ngabujeun ka Gunung Bengkok. Bade milarian Kang Banara sing dugi ka penakna. Sawios dak ka mama mah parantos nyuhungkeun widi. Tak kitu emang Alimin hatur nuhun nya. Sawangsuna Neng, beral atuh kumang didoakeun mugi-mugi we sing engah ka penak permios atuh Neng. Mangga. Jawabna nyerat manah bari jeung neuteub kana tonggongna Pak Alimin. Sakadapan mat colohok deh bangun bingung. Ari si Radia ngajejentul we nungguan parentah. Sadengkeun si kembar tilu harita teh meuni anteng nalingakeun nyerat manah ti kaanggangan berjeng ngadadengikeun sakabeh omonganana. Tekung serila pok nyerat manah harita. Radia, Ran. Ieu urang ini bae lah. Bisinya Kang Banara pinanggi jeung Lara. Ku urang teh kudu disusul sing kapanggih. Ojok semangat, abeng dengan baik. Jawabna si Radia berjung nangtung. Malah geus kitu mah brawe paduduaan arindit. Nyerat manah lempang ti heula dituturkeun ku si Radia. Terus dijajabkeun ku paneuteub si kembar tilu. Sanggeus nyerat manah jauh si kembar tilu ting torojo tina dapuran tangkal cau. Malah pok dina harita.
Hasilnya cenah tetela anu tadi teh si Malati bodas tening malah jelas pisan kadenge ku urang yen manehna teh wawuheun jeung si Banara. Ayeuna kudu kumaha urang teh ce? Cek si Panengah beri ngareret kalancikna pok tina ngajawab bangun bunga. Gampang gina. Yuk, ayeuna mah urang tuturkeun teh kajawaban. Kada sing hati-hati bisi katempun. Ku urang teh kudu digamahannya sabab geus yakin maneh tarek ngajugjuk ka Gunung Bengkok. Tapi teh kudu nepi ka Gunung Bengkok. Nah, asal geus anggang di pelemburan weh. Urang serang serta urang cangkalak sakalian. Lamun ningas urang podaran we nu nasana. Saluyu jeung parentah ti nenek guru. Tah, kitu tugas urang mah. Kumaha geuna? Mila siap. Siap. Adi lanceuk nyebut satuju jeung siap. Syukur atuh kitu mah. Ari Mila kumaha ulang-ulang? Tina ngareret ka si bungsu. Satuju teh. Nangga turang mian. Jawabna Mila beri jeung singkil. Beres. Yuk. Tur ini. Cek Tina selaku komando jeung si Cikal. Leos ngaleos panggilanna dituturkeun kedua adik-adina. Tilu jawara istri teting gerdig nuturkeun nyerat manah jeung si Radia. Kalayan mawa hate anu gumbira pisan sabab pagaweanana henteu gaplah. Jama anu detangan teh kiwari geus kapanggih. Cag urang tuna lalampahan tina sabatur-batur atawa sadudulur. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka nyerat manah katut si Radia. 2 jam geus kaliwat. Nyerat manah anu lumampah jeung si Radia geus jarauh ti lembur kalapan unggal. Sarta terus-terusan dituturkeun ku 3 pasang panon si kembar 3. Beuki lila, beuki anggan, beuki jauh. Malah mangsa alam khususna mata poe oge harita teh geus manceran. Taneuh nu katincak karasa panasna meuni moreret. Jeung nareptep. Malah si Radia mah awakna geus juuh mandi kesang. Beungeut burahay bari beubeurem. Ambekanana reng hapranjung lantaran bakatku capek. Sadengkeun nyerat manah leumpangna teh meuni gancang atuh puguh we si Radia teh ripuh. Tapi teu bisa majar kumaha. Lantaran si Radia ngaromasakeun bawahan. Si Radia ngiclih kue pandeuri beri jeung nahan kacape. Teu lila sanggeus tepi ka hiji pasir. Reg nyerat manah eureun heula. Ret ka si Radia pok harita. Radia, maneh capek teh henteu? Hantanan we. Capek maneh aduh. Dupi Gunung Bengkok teh tebih keneh ti dieu. One Black upload dongeng Mang Dedi leuleus abi maneh. Jawabna si Radia harita warisna. Ngomongna kitu tapi teu wani neuteup kari nyerat manah. Lakabrek diuk dina batu atuh nyerat manah oge kabawahkeun. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana naon anu bakal ka Bandungan? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mande di baris narata sebagian anu ka-17 nalonya. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.